Bah. Mang Oding. Lain. Penting Mang Oding. Abi teh geus begadang. Nong anu panganten anyar langsung eta mah abi boga pantun. Iya pantun teh nya. Dagang ulen di Rancam Anyar, gigiran gedung kacamatan. Tipe tinggadang noong panganten anyar keur kekudaan. Di pantuna. Oh, aya tuh Mang Oding. Sok ieu dangukeun. Kamera atuh penonton ka ibu. Siap penontonnya. Kacipatik jajan es cendol hanya kah tadi kalapaan. Mantap. Gitu Mang Oding. Tah, ya artina budak letik zaman ayeuna guna gerol awak-awaan. Aduh. Mang Oding, kerang di tangkal. Biasa we nangkring ah. Nangkring. Lain Mang Oding. Ayo boga carita ya nya. Kamari meuli martabak. Alpek teh di bebasan Tarasi. Tah, buuk abi nuang martabak eta jadi boga pantun. Naon pantuna tah? Iya. Ka kamera ka dieu. Ini ke kameranya. Jadi kieu baraya dangukeun ya pantuna. Aya kuda lompat dipecut nabrak ke garasi gitu Mang Oding. Aya naon tukangan cangcut aya martabak rasana Tarasi. Tarasi. Mang Oding aya keneh pantun Mang Oding. Aya tuh. Aya ria batu. Bade deukeun deui Mang Oding. Aduh, ramekeun deui lah. Nah. Soreang katapang margahayu Mang Oding. Mantap. Cicing istirahat ngadapang naharapeun tangka jamu. Oh, ieu mah tangka jambu. Nah, Potoy. lah heuh, sanu balegugnya. Didinya balegug gitu. Salah Mang Oding. Mang Oding jomblo. Sami abi ge jomblo. Tapi abi sanajan jomblo boga pantun anu hade. Naon pantuna tah? Kapan urang teh nyingharep kameranya? Pasti loba nu nonton. Pasti insyaallah lah nonton, subscribe, komen lah. Nu nontonna awewe gareulis Mang Oding. Oh, mantap atuh kitu mah. Aduh, mantap. Aduh. Tah, aya pantun ieu Mang Oding. Naon pantuna teh? Iya. Kaci koneng aya anu maot. Rek nyinjem pasaran. Cicing neng cicing anu imut. Urang cium lalaunan geus penasaran. Ayo Mang Oding, rupa-rupanya jaman ayeuna sok Mang Oding pangnebakeun. Bobogohan sok putus. Rumah tangga sok cerai, lamun jomblo sok naon? Bener Mang Oding. Abi boga pantun ya Mang Oding. Pantuna tah. Iya pantuna. Oh, thank you. Tataleco. Jelema peot. Si Ciwalung itu asa jamadan jamadudnya. Iya. Tadi ber kitu mah nya. Ya. Atuh ai kitu mah aya pantuna nu kobe. Yeuh, dengekeun. Dagang odading di pasar Majalaya. Pamajikan judang jeding kasalaki tadi bel si calana. Celana iya tah. Celana iya tah. Tadi orang ningali awewe geulis di ditu jangkung leutik ya. Di
Di mana? Dina pantun atuh. Sok pantun cing nyaho. Yo dengekeun. Daun patrawal ya rasana pahit. Pahitna kabina-bina. Itu naon aya awewe jangkung alit, hanya kau teu make calana. Celana lilieur. Aduh. Mang Oding, tadinya aya awewe nu ngidel peuting. Di mana di pantun? Heeh, di nu pantun aya ye. Gawe catering tugasna ngumah piring, neng ulah ngisok ngidel peuting, bisi aya anu ngaluksa kancing jeung saleting. Kayak beteung bisi malenting. Ting. Tadi orang ke Tasik balikna jam 7. Jadi tanda pantun ini pantun deui. Ngalaka. Aya orang ningali awewe tadi teh. Tah, terus teh urang teh nyieun pantun ningali awewe eta teh. Tah yeuh dengekeun pantuna. Jalan-jalan ka daerah Tasik, balikna naik taksi. Aya pahlawan anu seksi, eta madepna bau tarasi. Bau tarasi deui, bau tarasi deui. Jika nu rame gitu, Mang. Mending jika nu rame gitu ya teh. Karena naon ya teh? Cerita ieu pantun cenah. Oh, pantun. Kobe nu ngampantun age. Cing sok boga pantun naon di dinya? Yo, pantun yo. Dengekeun Heeh. Jalan-jalan ke Surabaya. Terus Niatna meuli kabaya. mantap. Ku zaman ayeuna loba parawan teuna jebol ti heula. Parabola, parawan jebol teh lah. Gitu. No, kayak deui teu pantuna. Aya tuh orang Aya kene Mang Aya Oding. kene tuh loba pantun. aya 1 juta pantun. Sok, sakeun nah. Sok Yo, sok, dengekeun dengekeun. yo. Ikan hiu ketinggalan tah. Cakep. Ayo kita pulang, ayo. Kela, mau nggak pulang mau nih? Nah, Ieu ayeuna teh aya ieu komisi di Oh, ieu. iya nya permisanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Indonesia. Ini negara Indonesia lain ngomong. Assalamualaikum baraya gitu nya. Oh, ngatur nuhunkeun ka para penonton anu tos nge-subscribe channel abdi Ocit TV channel. Oge pribados teh silaturahmi ka Mang Oding, channel Mang Oding. Ulah hilap ka subscribe nya channel Mang Oding nya eta Oding 10 TV. Ulah hilap subscribe, like, komen, oke share. Ocit TV sami, Mang Oding sami. Mudah-mudahan anu nge-subscribe sing dipanjangkeun usiana diberikan kana rezekina dan sukses tah eta jelas yang lainnya. Kenapa cing Amin. hidup. Nah, itu pokoknya mah kurang tingkatkeun seni budaya Sunda, bobodoran, papantunan, tarucing, tek-tek bengi ke pokoknya orang gerakkeun negara Indonesia teh ku papantunan. Dia yang manfaatna ka sadayana cukup sekian abdi sadayana ngahibur. Pilih aya anu kakiranganan nyukeun hapunten biasa di-share di kolom komentarnya di Ocit TV di Oding TV 10 channel pokoknya mah. Cukup sekian, cukup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobodoran, papantunan eta